Matak lamun barudak lalumpatan muih terus di jero masjid gitu antep we da budak bader ge di jero masjid ibu coba budak bader di jero mas daripada bager di panongkrongan riweuhnya iya mah diburak balik ku DKM atau ku kalau teh geura budak teh baung cenah maneh di masjid lumpatan ucing-ucingan lain tempat ucing-ucingan masjid mah digebuk ku sajadah tapi kakolot da mung ka masjid eta budak ingat we cenah digebuk ku si bapak eta ku DKM eta teh gegeremet lamun can paeh mah moal ka masjid cenah nyari hate cenah tuh nya jadi mata ulah sok digebot ulah dicaram-caram keun we dicaram-caram biasa we gitu ibunya. Jadi lamun ayah budak leutik umur 3, 4, 5 tahun di masjid hek tertib di masjid jika kolot ibu lempeng misalkan sampai anak pas waktu sholat budak nulain mau ampla-ample silih toel eta mah anteng we gitu waktu wiridan lekoh wiridanana diukna babaca anak sun jika kolot subhanallah subhanallah gitu terus ka beres jika kolot ari budak nulain mah geus lulumpatan deui cobi eta kira-kira cek ibu budak hebat henteu bu cek abdi mah teu hebat henteu teu normal menya ya budak leutik gitunya nya budak leutik mah sunatullah na moye gitu eleg lulumpatan heureuy gitu keun we antep lamun bade nyarek anu ngadidik nyarek na ujang neng teu keng kitu nya teu keng elek bisi ngaganggu kanu salat bisi ngaganggu kanu ngaos engke Allah bendu gitu nyaramna anu ngadidik gitu kedana jeung deui henteu kudu nurut 100% wae ibu misalkeun nya budak teh dicarek teh teu nurut keun we teu kudu tepi ka nurut 100% wae da teu mungkin nya ieu mah hayu diburak balik digebuk gitu engke bisi budak teu daekeun deui ka masjid bahaya gitu bade saha generasi penerus masjid engkina nya Kangjeng Rasul ge ibu nujuna tepan di masjid da sering digulung ku cucuna ku Sayyidina Hasan Husein teh sering Kangjeng Rasul teh digulung gitu diganggu dugi kanumpakan pas Kangjeng Rasul sujud teh ibu ditumpahkan ku Sayyidina Hasan Husein teh kumaha ku Kangjeng Rasul diantep we eta dicurak sarek gitu da budak meureun gitu nya sanajan Sayyidina Hasan Husein ge da budaknya jadi budak 5 tahun mah masih bubudakeun gitu meureun nya lamun kolot kokoloteun da kitu budak mah kolot keur sujud tumpakan geuning tongongna nya tajong bujurna pao kopeahna ta eta teh normal budak kitu teh ngaranna jadi budak moyeg keur taraweh teh normal ibunya ta lamun aki-aki moyeg jeung nini-nini ta eta mah teu normal nurus tunyung gitu matakna murang kali teh terus kekeprik digiring sina ka masjidnya jujurung sina ka tajum ameh ngamakmurkeun masjid